Hirup mah murah, anu mahal mah gengsi. Hirup teh endah, anu nyieun susah mah hesena urang ngucap syukur. Ari hirup ulah nuturkeun kahayang, tapi kahayang anu kudu nuturkeun hirup. Gaya hirup kudu sesuai jeung kemampuan. Mun eueuh ulah dipaksakeun. Tong nyiksa diri sorangan, saukur hayang katingali ku batur mah. Jadi we diri urang naon ayana, teu kudu era pedah teu boga, ulah ngarendahkeun diri pedah kakurangan. Sabab jalma nu ngahargaan kana naon nu ditiboga leuwih alus tibatan jalma nu maksakeun pedah hayang kapuji. Lamun ngan saukur hayang dipuji ku batur mah teu kudu jadi batur, jadi diri sorangan. Tunjukkeun ka batur urang bisa mangpaat keur sasama. Da sahade-hadena jalma nyaeta jalma anu bisa mangpaat keur sasama. Jadi we diri sorangan, keun we hirup susah, asal tong nyusahkeun batur. Syukur jeung tarima naon ayana, teu kudu jadi batur saukur hayang dipikaresep, dipikanya sanajan loba kakurangan, loba kalemahan, tarimakeun jadi diri urang sorangan. Ulah nepika ningali batur susah teh senang, ulah senang nih ningali batur susah. Ningali batur maju sirik, ningali batur mundur surak. Angguran mah kudu silih tulungan jeung sasama. Percuma sawah lega ge moal dibawa, pamajikan gelis ge moal diais, salaki ginding ge moal dijingjing, harta tahta bakal ditinggalkeun kabeh oge. Rek naon deui anu disombongkeun.